Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten di program Warta Breaking News. Abdi Nesya Rizky Ayu bade ngiringan anjeun dina sawarta warta pilihan dinten ieu. Wilujeng sonten wargi sadayana abi nuju aya di salah sahiji tukang dagang nyaeta ka dieu. Nyaeta tukang dagang piscok. Enten ngawagal waktosna. Nami Bapak? Umar. Naon anu ku Bapak didagangkeun ayeuna? Pisang coklat, pisang. Pisang coklat. Saha anu ngajarkeun atanapi ngadorong Bapak icalan pisang coklat? Bapak sendiri, bapak tua. Oke. Ti iraha Bapak mimiti dagang? Besok tahun 2015. 2015. Di mana tempat Bapak dagang ayeuna? Di Jalan Nusa Indah Raya. Kunaon Bapak bet dagang di tempat ieu? Alhamdulillah ini disuruhnya di sini. Oh iya. Ceritana Bapak tiasa dagang di tempat ieu? Awalnya keliling. Nah, langsung ketemu sama si Obos, disuruh jualan di sini. Oh, jadi Bapak ya bukan yang punyanya langsung ya? Bukan, saya pekerja. Oh iya Pak. Sarang AA saha? Sultan. Kumara sanaan? Enak pisan. Coba cobian. Oh. Lume. Ngumer. Enak dulu, enak. Enak. Oke, makasih. Ya. Eta tadi cerita ti pedagang legendaris piscok mancrot. Lamun aya kasempetan ngalangkung ka wewengkon piscok mancrot di Jalan Nusa Indah Raya, tong poho sing mampir rasakeun rasa khas anu geus jadi ciri khas ti baheula. Nah, kanggo aranjeun anu penasaran kana kadaharan legendaris ieu, sing mampir ka piscok mancrot di Jalan Nusa Indah Raya, dijamin rasana mata kangen jeung hargana oge masih bersahabat. Eta tadi cerita ti pisang mancrot. Jajanan legendaris anu geus 10 tahun ngajaga rasana jeung kualitasna. Jadi lamun nuju ka wewengkon kencana tong poho mampir. Cobian rasa pisang mancrotna nu matak jadi kapincut. Kuring Nesya Rizky Ayu ngalaporkeun ti kencana. Pikeun Breaking News. Hatur nuhun sareng tepang deui dina liputan salajengna.